Waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pas rek meuli udud sabatang. Nah, Sabab meuli ududna ka Alfa. waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pas paghijing mantan. Nah, Sebab pasti nanya ke teh, aku saja nggak nikah, kamu kapan? waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pas kawanangan, Nah, pas panas sekali copot, ayo ngapu per 5.000. waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pas reunian jeung babaturan SMP. Nah, Pasti we ditanyakeun teh boga buntut sabiji. Emang gua monyet. waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pas panggih Ustad di lembur sabelah, Nah, sabab urang nanya, punten Pak Ustad, dupi di dieu salat Jumatan dinten naon? waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Waktu moe baju budak tetangga. Nah, Sabab kurang dipoe jeung budakna. waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pas teu bisa muji pas dengan kabogoh nu ngupload foto. Nah, Sebab urang make mode gratis. waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pasti ditah meuli roti ku kang kabogoh. Nah, Sebab kabogoh nitahna meuli roti Jepang alias softek. waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Basa rekas lagu, gecar hajatan, Nah, bab urang pesen lagu koplo, gecar dugaman. waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pas nya cak-cak bobogohan dina lalangnya, Nah, nya cak-cak wae boga kabogoh, nya urang jomblo wae. waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pas samukakeun hordeng toko baju, Nah, anu dikira hordeng, kamar ganti wanita. waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pas arek ngapa ka kabogoh peting-peting, Nah, sabab pas pam listrik urang ngagaream lengan ka kabogoh. Pas lampu urung nu dicekelan lengan bapakna. waktu iraha maneh ngarasa kayaan. Pas aker melong ka nini, Nah, sabab urang ngelongna pas manehna mandi di walungan. Kena waktu nan maneh kita ngerasa kayaan. Pas teu bisa jujur ka maneh. Naha? Sabab pulsa maneh beak dipake nelpon ka urang. sia. Run.